gedung dhuwur kali samu pagulingan ya sepi ngetrim pepetetan samia murad sami murad paling lan jeruk manis bangus lampahi punyastra jinga parantos lumampah ti bumina di sarengan kuencangna bade nepangan guruna wireh ieu astra jinga teh nampi panggilan atanapi uleman ti saderek jai ti Sukabumi wireh jai dina waktos eta maksadna nyepitan putrana hajat Pang Jai ya ke kemana Kang? Woi pada kemana Kang? Hayu bawa kantong dewek Ayo gitu Akang berangkat kemana? Sileng teh apa? Kawin henteu eta jeung Apaan dewek teh nama leukeun daek sulabul ilmi non ceueun. Akan kamajengannya. Hah? Kemajuan Akang. Ih, apa naina teh zaman teknologi, zaman modern, zaman segala komputer. Ya. Jadi urang teh ulah cicing dina kaawaman terus. Jadi perlu di dieu era kapan masjid geucing jelegir di tiap desa. Bener Kang. Masjid di tiap kampung, biraku rek pinuh ku ke kebul mah. Kudu euy
kudu euy urang teh sararea cing rumasa pan hirup di alam dunya teh urang teh sararea oge naon teu langgeng hiji waktu mapan urang teh bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingarane nani aing ngata Kang meudang dos make sorban make sorban ai sorban mah pamere aing teh Jaji Anwar akan mangling naon make sorban akan kan ini teutik teh juga Pak Haji akang dah sakedeung deui aing mah ka itu euy muntas Kang, kan kungsi ka Haji. Kungsi euy ka Haji deweng mah. Haji mana, Kang? Haji mana? Haji Muhtar. Haji Barjo. Aduh, Haji Barjo kungsi. Ya, kita ca urang teh da pugu tadi oge pan dina rukun Islam anu nomor 5. Urang teh ngumunggah haji mun kawasa di jalanna. Ai kawasa di jalanna teh urang teh ongkosna boga. Ulah nepi ka kieu urang boga sawah saeutik. Naon? Sautik nepi ka dijual pikeun ka haji ai keur dahar engke eueuh ai anak bangkareakan teu bisa dahar teu bisa nyakolakeun jadi anak tadi oge mun kawasa di jalan mun kawasa di jalanna matak perlu dina waktu ayeuna mah hayu pan dewek teh won nampa panggilan teh ti dulur urang euy Mang Jain teh Kang Jai cenah ayeuna teh boga maksud dek nyunatan putrana nyunatan putrana nyaeta dina waktu ayeuna teh hayang dipangkawulkeun ku akang aing ngadalang akang teh geus kolot cenah teh. Kang, aya kudu papaitan heula mah jeung Mang Jai teh. Boe, eta ge cenah jai teh cenah rek mere 200.000 ka dewek teh. Kang. Heuh. Dewek teh tengah hargakeun da pamali lin. Ulah kudu make panyeran atuh Kang teh dah. Da dewek ngahargakeun ieu teh ari dewek jadi dalang, da dalang mah pan diiringkeun ku panayagan jeung sinen. Oh, ai dewek mah nyorangan kieu mah paling silaing meureun. Ngan bedana teh euy. Ari dewek naon? Heuh sorangan mah kieu narima naon? Dakwah. Ya, panggilan dakwah kieu meureun lapurna teh moal aya gantungannya di panggung. Paling-paling ke pemajikan teh nyetorkeun naon? Nyetorkeun deh. Ieu we gantungan dewek nu di calanaan. Heeh. Sakitu teh jeung dahar teh Kang. Oh, pasti atuh piraku teuing atuh. Ya, tuh bisa cuma dahar mah orang meuli nya di restoran. Oh, ya won ah. Oh, baturannya aing kana waktuna. Ieu tasna teh Kang? Ieu tas eta bawa. Bawa ku silaing. Kade di jero teh oleh kadut teh. Aduh, ampun ya. Kadang-kadang amis kaina Laju pelikanta Abang panukina Midama
Assalamualaikum. Gini terus karariung teh. Waduh. Punten. Ini jang sing punten. Aduh, damangjang ieu jang ustaz teh. Cuman gitu, damang ki muji mah jang duh kebenaran pisan aki diboga kerek lalai teh jang ujang ya. Ya nah, teteh panitia teh. Iya. Oh, yen panitia aki-aki ya iku. Aduh, ampun teh ingat. Oh, kebenaran jang aki teh ngangeun walu. Ngan atah keneh wayang ngawel lagi jang. Ya, aku lantaran ini aki teh rusuh teh masak teh tadi teh. Mimi maneh anu masak teh nya kitu teh. Da bakat ku kurang uyah di singkiringan. Aduh, ampun. Kadang-kadang aing balikin hajat mun taber ya. Aduh, ampun. Atuh ieu teh maksudna jai teh kumaha ieu teh? Abi teh dados kesarekanan. Kumaha? Ai kapungkur teh budak gering kitu tah. Ayeuna beureunan bade disunatan upami salamet teh jadi sunatan makana hoyong dipang dakwahkeun ku ama aduh jadi nama nyebut mama akang kadek ada mama akang kayak oh syukur cecena naon sugan jeung sugan ya oge luyu jeung katerangan ngan nya kitu teh kumaha teh oh pan urang mah manusia pan teh cicingina hiji martabat leres maka teh cicingina sifat langgeng tetep manusia mah kabeh oge nya eta kakeunaan ku Allah gingsir tenang. Naon sababna? Sugan jelema anu bener sapapanjangna bener wungkul terus jelema mah. Naon sababna? Pan ieu teh di dunya teh dua papasangan ling. Nya eta kulon wetan kidu kaler burang puting halodong hiji poe caang salah bener awewe lalaki tek bengek teh ku hanteu. Jadi urang teh manusia oge henteu bener sapapanjangna jeung henteu salah sapapanjangna. Atuh urang ngawitan wae nya ing. Urang eta ngawitan teh urang ngangge salam ka agamian heula pan urang teh rumasa agama Islam ling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geuning sadaya ngajawabna babarengan rampak sekar rancage digawena ieu teh nawiskeun micinta kana agama urang agama Islam. Nyaeta Islam nurunkeun Gusti Allah nyaeta nurunkeun agama keur urang sararea nyaeta Islam. Nyaeta kahijina urang pikeun bersatu antara kesatuan jeung persatuan. Ngahiji hirup babarengan ngabdikeun diri ka Nu Maha Asih, nyebakeun raga ka Nu Maha Kawasa. Sabab naon? Urang mah kabeh oge manusia teh nyaeta teu ngagaduh-gaduh, ukur gagaduhan. Saliring-liring dumadi sarengkak jeung saparipolah manusia hirup di alam dunia tetep gagaduhan lain gaduhnyaan lumawi di dieu urang sadayana ulah umaing jeung umaku matak sadayana oge ieu teh kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala tah atuh kumaha eta nya eta dina dinten ieu simkuring miwah pundulur jang ewon dongkapna ka Sukabumi ka bumina jang jai dina raraga nyepitan putrana sabab ieu nyepitran teh 3 alternatif. Ya ampun ya. Parantos uninga sadayana anu 3 ieu datang sae bade diuningakeun ku pir bados. Nyaeta hiji nyepitan teh nyaeta kangge kasehatan. Kadua nyepitan eta teh adat. Katilu nyepitan eta teh sunah rasul. Matak dina lebah dieu boga budak lamun lalaki perlu dikeureut mamasna. Sabab ieu teh ngandung harti dikeureut mamasna teh nyaeta murang lain dibuntungan kabeh lain. Atuh dibuntungan kabeh mah rugi urang ya. Rugi urang. Pibokeun geus gede. Dah, soal eta
jadi ieu kikicupna urang kali teh dikereut ya nu manyun teh nu manyun dikereut dikereut atuh kahiji urang teh keur kasehatan teh anu tadi teh kadua adat katilu sunah rasul nyaeta ngeureut rereged model sirik pidik jail kaniaya iren panastren dudupak rurumpak lupat simuat ujug takabur jeung sajabana ti nya atuh urang ayeuna sadayana ku ayeuna riung mungkung ieu geuning anu ti tebihna sumping anu ti angangna datang anu caket ge pada kapureut ku hoyong ku palaina uninga nyaeta nyepitan putrana Jangjai. Ayeuna urang nyobi-nyobi da sagalopi oge kedah ngajudul ning zaman kiwari mah nya. Kedah ngajudul nyaeta judulna ayeuna teh judul nikmat gede jeung nikmat leutik. Kaduana urang sakalian we judulkeun nyaeta judulna jurig. Ai sim kuring mah ku jurig teh lain sieun. Tapi era teuing gak hutang urang nek ka jurig teh. Nya kitu teh tidak euy. Tayena nyobi-nyobi nikmat teh kieu. Sabagian jelema atawa rata-rata jelema kabeh nyaeta migawe kana parintahan pangeran ngajauhan cegahanana anu sok diheulakeun teh syukuran. Ai syukuran nyaeta lain nganung harti kudu urang teh nangapoayang lain. Nangapreog dog-dog reog calung jeung sajabana eta mah sabagian tina syukuran. Pajarkeun teh syukuran teh numpang padahal lain eta mah sabagian tina syukuran. Naon sababna? Sabab leungeun lain awak tapi leungeun sabagian tina awak. Numawi nanggap wayang oge lain syukuran tapi eta mah hiburan. Tek bae hiburan. Asa anu ulah dilarang ku agama jeung dari agama jadi urang teh pagawean teh ulah mengpar gitu. Sabab ari agama teh keur sararea. Agama keur tukang seni abeh bener dina senina. Agama keur nu dagang abeh bener dagangna. Agama nyaeta keur tukang tani abeh bener tanina. Agama keur pamimpin lamun daek teh mamimpin rakyat abeh bener jadi pamimpinna. Agama keur rakyat abeh bener jadi masyarakatna. Agama keur pamimpin abeh bener jadi pamimpinna kitulin tadi teh. Agama keur karyawan abeh bener jadi karyawanna. Nyaeta hartina agama teh anti riweuh tara kacau. Matak setiap agama datang urang teh kakacauan kudu lolos kajahatan kudu musnah korupsi kudu dibasmi. Kumawi di dieu pentingna beragama teh ulah nepi ka itu masjid anu aya di dieu pinuh ku kebul. Itu masjid nu aya di dieu ulah pinuh ku poek. Anu mawi geura lalumpatan ka masjid urang sararea paheula-heula dina waktuna ibadah ka pangeran. Sabab ulah nyieun rupa alasan pikeun mundur tina pangabdian ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabab loba teh euy. Aya kumata. Kitu won. Eta dengekeun ieu mah kanu hajat teh dek mah. Nya makan. Nyebut euy teh. Jadi loba jelema anu nyen rupa alasan pikeun mundur tina pangabdian ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohna bae hiji awewe dititah salat ku salakina nyi da salat. Jawabna teh kitu ceuk awewe. Nyata Kang abdi mah teh daek salat teh da puguh itu loba uruseun, loba siseuheun pakaian, loba kumaheun wadah, loba uruseun anak. Ta ieu jelema teh nyaeta nyieun rupa alasan supaya mundur manehna teh bener tina pengabdian ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kurang kumaha lim. Ayeuna cenah manehna riweuh rumah wadah. Ari diintip-intip geura. Datang tukang kredit geus nganyuk di lantang. Eta geus nama riweuheun pan. Ieu dijieun-jieunna teh. Ayeuna cenah urang riweuh rumah pakaian atawa nyeusehan, init maka toko geus meuli deui baju. Ini ke tukang kaput geus ngaput deui baju. Tuh nyen rupa-rupa alasanna teh nya. Ayeuna urang cenah riweuh ngurus anak.
Anak dipikir di bulak-balik, tengah pecing gara geus uha deui ka salaki. Oh, demi Allah ieu. Oh, meureun ku jai dikarasa urang ya. Kadang-kadang inung suku dipake kode ini ya. Aduh, da kulantaran ti beurang na pasea arek ngomong era urang nya kapaksa inung suku dijieun kode. Da gitu. Jadi di dia orang sadaya teh ulah nyeun rupa-rupa alasan. Mata hayu di mana kurunyung sora adan geus waktuna nyaeta ngajak ka urang sadaya pikeun ngabdikeun diri keur masih ngalaksanakeun ibadah salat teh bereng sadaya keur macu lesotkeun pacuna geuwat mandi keur nabeuh atuh geuwat eureun nabeuhna ini ke masjid. Cenah ayeuna tah model nyata tah kieu nya ye. Pangna loba ajengan anu sok ngaharamkeun atawa ti bagian naon pihak agama naon anu nya ke agama pihak agama kitu nya. Da urang ge pan beragama sarua. Loba nu ngaharamkeun kana seni da ieu teh kasalahan senina bongana. Kadang-kadang ayeuna mah ngawayang ngusan jam 5. Kadang-kadang ngusan setengah genep. Tapi kapahaok-haok jeung adan padahal nu adan mah eta mah geus waktuna nyaeta ngabejaan. Tapi ka paterang-terang antara seni jeung anu sok adan bentrok tah dina lebah dieu ieu teh bahaya pisan. Nu matak ayeuna mah dina ngawayang cukup ngeusan teh 3:30. Lamun cenah can tamat jam 4. Perlu pisan teh urang. Sageusna ngawayang teh pan dalang teh sararea pantes nya turun ti panggung der wudu. Diiring ku panayagan heug sarolat di masjid. Kudu teh bejakeun ka Syekh Sunanar. Kudu daek salat kitu. Salat berjamaah. Pek dalang cenah jadi imam. Kudu teh. Oh, ulah wae ngarepkeun ganjaran urang mah. Anu penting kawajiban heula, sabab eta mah ganjaran mah hak. Saacana hak datang meureun urang teh wajib heula anu kudu ditiga. Kudu digawe. Tah ayeuna urang wangsu deui kana pokok. Nanging hapunten ieu teh nyabit-nyabit bahasa tina Quran margi sim kuring mah profesina beda. Sabab kahiji kitu kaduana baheulana we dewek mameureun baong. Heeh. Da kitu anu mawi dina resan dieu ka sadayana dulur-dulur anu kumpul di dieu margi bilih lepat nyaritakeunana margi urang mah letah Sunda. Urang kusuna bae margi moal saha deui anu bakal bisa ngaraketkeun kana rasana manusia lintang ti basana. Moal saha deui anu bakal apal kana basana lintang ti bangsana. Margi dina ilmu katerangan tina Quran mah bilih lepat nyaritakeunana margi ilmu dina Quran teh aya ilmu tajwid. Sapertosna ihfa, idhar, mahraj, iklab pertosna dina idqam mutamasilen gitu. Oh ada poho deui dek mah didengen teu tadina. Dina idqam mutaqariben da aya, dina idqam mutajanisen, dina idqam bilaguna aya rupa-rupa cece. Jeung saterusna salah we saeutik pan urang geus sirikeun era lim. Lumaca ayeuna mah urang ku basa Sunda wa. Sacana hapunten pilih aya kalepat lain pilih deui tangtos dina kalepatanana da puguh tadi ge urang mah saku manusia atuh lepatna bae eta mah tina kakaliruan pribados salaku manusia anu teu cicingin hiji martabat teh atuh benerna bae tina agama eta mah urang ngawitan nyaeta ayeuna urang nyobi-nyobi ngabahas nikmat leutik jeung nikmat gede teh. Parantos aruninga sadayana sepuh anom jeung istri.